warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya negering naon. Iya si Min nalangsa. Boga anak dua awewe kabeh. Bapaknya itu balik-balik pulang ke Min. Anaknya tadi kunaha mana bisa panas nemen kieu geulis. Supiti. Nokna kunaha tadi mana jadi kieu geulis. Kan tadi teh bener. Kieu cok Mi. Nok teh boga kahayang. Kan ada ngomong ka Mi teh. Bising Mina ngamuk. Rek ngamuk naha. Moal ngamuk geulis sok geurang ngomong aya naeun. Ulah nepi ka gering kieu. Hayang nu ngareunah Mi. Nu ngareunah. Heran nu ngareunah kumaha? Nu panjang-panjangeunna teh nu buleud. Panjang bulan. Kahakanana nu kitu nanya nok. Pernah manggi dingdingnya nena. Hah? Warna mangeunah Mi nu panjangna teh 15 cm nu 15 cm. Obat. Cuma budak teh baru kana 15 cm nu di tangan teh. Ngeunah-ngeunah. Eta nanaon kahakanana nya. Nok ulah mata pusing indung. Kahakanana nana. Eta mah meureun papais cau nu kitu mah heueuh. Nok hayang dipanggiankeun papais cau ku Mi. Hah? Teu hayang aing mah hayang lagi nu panjang budet 15 cm deuh. Ari panjang buleut 15 cm teh naon pancan manggihan. Nyaan. Paling ge papais cau pan biasa teh mah kabeukinya aneh. Ari tilu leutik eta teh sok nanyakeun papais cau, pan sok dipanggiankeun ku si Mi teh. Ari ayeuna baru kanan panjang 15 cm buleut. Aya buleudna eta teh nu mata pusing teh. Duh aing karunya teh ka adik aing. Gergering. Meh. Aya naon? Nu lompatan teu pogo-pogo. Asli teh geus nyusulan paraji. Ih kaunya ih gering ya Allah. Nenek ka eling anak aing can kawinan kudu disusulan paraji mah. Aduh, Tadi nyusulan paraji cenah. aduh lain paraji, wasaji nu disusulan teh. Wasaji, ini ka wasaji sih mah. Aduh, ari si Asya. Maksudna mah disuruh neangan wasaji teh ya. Ambil kana wasaji disuruh ka dieu, tuluy mangka neangan mantri boh dokter. Gitu lain paraji disuruh neangan paraji lainnya. Udah tadi teh paraji kitu nya nyusulan Teu kadenge meureun nokna teu kadenge aya wasaji lain paraji. Sina tuh kumaha ih sina tuh kumaha deuh. Nok tadi nak kunaon jadi bisa kieu. Gue eta aing teh boga kahayang. Kahayang naon nokna? Nya eta nu panjang buleud. Panjang buleud. Eta sih cenanya kan panjang bulan nu kumaha? Anu 15 cm teh. Jangan sini. Nyaho teuing depan apa nok ge ari adi maneh teh beugina papais cau. Ari ti keur leutik teh pan sok main papais cau. Cau mah ukuran. Ini kan aya ukuran 15 cm. Kan paling sakieu panjangna kitu nya. Ieu mah 15 cm sok kumaha sih? Sakieu meureun. Teh panangkeun nu bunder. Nya bae bunder-bunderan Nu panjang nu ukuran 15 cm. atuh dibayangkeun eta mah siga panakol bedug heueuh. Heeh tuh. Hayang panakol bedug oge. Gede teh bentukna gede teh. Sekadeng ulah ngomong bae. Ih, budak teh ditanya teh. Pencetan aing ya cuk. Oh, eta pencetan cuk cenah. Aing mah. Budak teh. Ukuranna gede teh hayangna. Nok dipencetanna lebah mana nok? Lebah ieu ya tah. Nah. Ibu kunaha? Ya Allah, kalau ngaburubut hitut kagila-gila teuing ari si Supiti. Disuntingnya ne kayak kalau hitutan aing mah. Aya lanceuk jeung indung dipuan. Meh. Ieu mah hitut bauna sangeunahnya. Bauna Rasa aya bau-bau nangka gitu. Bau nangka plus kadu. Saeutik. Lain. Ambuan coba sok. Nah, Supiti aya hitutnya nemen ka. Udah dia Lain ku kitu. Bau
Eta bulimu saeutik cepet-cepet asem kitunya. Ulah hidup menghirup udara. Aingan wah saji ka peng-peongan ngomong begitu. Ya Allah, anak aing. Apa? Geus mi, Ceu. Iya aing dipangneangankeun teh anu buleud panjang 15 cm na. Amun teh aing neangan sorangan teh. Nya ayeuna kumaha rek ditenganana? Ya cek no. Pusingnya. Ampun pis. 15 cm. 15 cm buleud Panjang kan keder neangan naon tanah. Raneh. Enok. Bising-bising wah saji bobogaan. Nu panjang 15 cm buleud coba gede cenah. Saji teh boga mun teh salama teh. Nu panjang 15 cm nu bunder-bunder eta teh. Oh saji boga. Ayeuna kumaha? Nanti saya kudu ka saji meureun menteng nya. Sajinya. Jadi geus teu kudu ka dokter, teu kudu ka bidan, teu kudu ka mantri nya. Hemat duit ayeuna mah. Si bapak teh jeung barakan make hese. Bener. Oh, si Mir ngagadekeun mitoha, mitohana geus pae. Tidak enak kumaha. Nya kawas saji meureun nantana eta. Nak bae dong, kawas saji isu memang. Gus ama. Ulah kumi ulah ke uci kena ke bitaun aing mah neangan bae sorangan. Pan ada teker gering. Sok. Ya, Supiti. Ya, nereka mana Supiti? Udah gitu. Supiti, gering aneh. Asli ya aya indung ditinggalkeun ya melurik nang anu bundar-bundar panjang ten. Sebentar. Asli ya. Udah kerandi. Ya Allah. Supiti. Asli ya. Ah, silakan ke Sambo. Ini ke Kunila. Datang, yuk, nih. Aduh, itu si Kasja geuning. Samperkeun ah. Heh, Kasja. Oi, hoi, naon? Kasja, ya aing menit. Menit anu nyaneh, na. Nyane boga teh anu panjang buleud nu 15 cm teh. Rasanya yang boga. Boga ini asa nama ya. Kapaan jeung minjem sakudung aing muriang kieu ih. Ada nu kitu mah bisa diinjem. Yang satu dibentak aing ka dieu deh. Aing mah. Banyak teh guru dicopot. Lamun nyane heman ka awak uing wayahna pang cokotkeun heula, pang nyopotkeun heula. Ih. Keke naon sih nu bulat nu panjang nu 15 cm teh naon sih? Atuh eta teh. Duh, nu matak pereumbeun teh. Anu pereumbeun teh nu model kumaha? Ye nu kieu ya tahan kitu. Oh nu kitu. Boga nyana. Boga, ayo. Ayo. Teh endi ngagigeret kuing ti handap sampai ka dieu teh sampai leung kuing nyeri teh endi nu panjang-panjang anu buleud anu 15 cm teh endi. Ya kagak ahli ko ini bare. Nama nih. Hoi. Sama naon nu bulut panjang, nu panjang 15 cm teh naon sih? Ang ditanya ho penasaran. Ai tadi cek mane-mane boga
boga, tapi kak kira duit jalan sampai ke dia teh. Ih, sangka ulah mana kok boga. Gus, uang neangan baik, kasabar baik, dah kayak gini mu, lamun ulang neangan bener mah. Terus lagi aja stok kuat yuk, tari rezeki yuk meni. Der, ku ada aing teh. Neangan nu panjang, nu bulet, nu 12 cm, naon tanam tak meder kembali. Ya nok, Aswia, sini ge keder, ari adinya ane sabenerna hayang naon. Da bundar panjang 15 cm, ditanya kadaharan bono dah lain cenah. Eta nanaunnya, geus ni moal canok. Buah-buah mah kadaharan atau temin, tapi kadaharan naon cing. Pugu aing ge keder. Eta na kadaharan naon? Di negara endi sih anu muka kana kitu sih. Geus kieu bemi. Nama orang cenah si aya sepipi. Her contohnya ku urang hayang naon. Eta maksudna teh naon nu gede panjang 12 cm teh mah ya bunder-bunderan teh daripada mu pusing dewek nya. Nam cong tanganan. Nam bising kabawa ku nu sakaba-kaba eta budak teh. Rada eutaheun adinya teh mah. Pusing. Ini itu sini sepipi. Nok. Ari nok keur naha? Yang anu panjang-panjang. Iburnya yang anu panjang-panjang. Geus kapan gini panjang-panjangna nok teh? Sebenarnya naon nok, sebenarnya naon. Eta tadi teh yo, kan nok teh di ditu nya pepanggil si kasih aja. Oh, asda ge boga cenah ge nu panjang-panjang nu bulat cenah ge anu 15 cm. Nok teh digeger di handap kali teh digeger di ladang adi ente nu panjang-panjangna ditanyakeun kalahanan eueuh. Apa nu ieu panteun anu kumaha nu panjang 15 cm teh? Ke heula, asda mirek nanya nya ka maneh. Da si nokna teh ya. Baru kana cenah nu boga panjang bulat teh si Kasja cenah ge kitu. Oh, berarti maneh ngaco. Di mana boga henteu nyanena ka bener. Sampai kering Wih geran nu kumaha can nyaho. Ini yo mata ngomongkeun. Ayo matanya. Ya, geulis nu kawanti-wanti kabina-bina anak minupang solehna sajagat mangkurat ayeuna geura jawab sabenerna nu dipikir hayang naon eta na. Nok mana nu ulah musingkeun ya pusing otak. Ngomong. Ih, nya buku eta anu bulet panjang nu 15 cm anu matang. Mata kitu. Ih, ini matinya ngomong si Ucu mah. Oh, nu bulet panjang eta mah wasaji. Bundar panjang bulat 15 cm teh eta mah madein wasaji nok. Madein wasaji. Eta apa? Meureun eta mah. Nah, eta nu Lontong. bulet panjang teh Hayang lontong. Geus kasih kasja kanyahoan ayeuna mah jangan madein wasaji. Yang ngomong kita tadi, apa dah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes. Kami Baraya Salembur yang cetar membahana badai dari Pasawahan berada di bawah naungan Kampung Pasundan Cisamaya, bimbingan Ibu Haja Ida Tri Noviati, menyediakan konten bodoran Sunda di YouTube Baraya Salembur Channel. Jangan lupa saksikan, like, subscribe, dan komen. Baraya Salembur.